cek Kangjeng Nabi mayah miluka ala syami hadhil ayam kunaon maneh ieu muasaan poe ieu cek eta anak muda bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah inna ayyamul masyair wa ayyamul haj masallahu ayusyikani fi du'aihim hampura Gusti Rasul abdi mah ieu nu mantap puasa ge sugan berganjar bae emang lantaran inget nu di Mekah teh ieu poe teh ayyamul masyair wa ayyamul haj diakhiri ku Arfah tanggal hiji geus siap-siap di Mekah teh menunggu diberangkatkeun ka Arfah geus sarariap nungguan diberangkatkeun tanggal 8 langsung diberangkatkeun tanggal 9 wukuf Masya Allah abdi mah Gusti Rasul henteu ka Mekah tetapi jelema di Mekah teh kapan ngadaroa sedangkan doana anu di Mekah nu di Arfah teh di tanggal 8 tanggal 9 moal datang ka misle kabeh diijabah ku Gusti Allah ku agungna poe Arfah jelema ngadoa diijabah abdi mah pan teu ka ditu geus abdi puasa sugan bae abdi dihijikeun doa-doa nu di Arfah engke bisa nyedot ka puasa abdi sakumaha beusi persani we gitu kesedot tah doa-doa jelema nu di ditu ngadoakeun ka nyarana masing-masing oge ka muslimin muslimat sadunya sugan bae abdi keur puasa mah tuh ja abdi mapan ka ditu henteu kemudian atuh hayeuna mah kitu abdi mah jaga we henteu di dieu geus bae atuh abdi mah rek puasa abeh akur ganjarana kumaha teh cak Kangjeng Nabi masyaallah fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adlam mi'ati raqabatin sanyanyana tetep ka anjeun dibere ganjaran unggal poe nu ku anjeun di puasaan eta sabanding jeung ngamerdekakeun 100 abid sapoe wa mi'ata badanatin jeung 100 onta mi'ati parosin jeung 100 jaran yakni kuda yuhmalu alaih fisabilillah anu dipake perang di jalan Allah kabita jasa ganjaranana atuh maneh mah dibere ganjaran sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid sarua jeung boga onta 100 boga kuda 100 diberangkatkeun jang perang fisabilillah tambah ganjaran hiji ge pohara jasa sabilillah mah syahid atau komo ye 100 tah nu bantak lamun jelema geus dibejaan ganjarana model kitu haju teu daek puasa goblok tah nah madak dek dileukeun awas ke minggu hareup lamun kadeuleunah teu popoyong kodan lemes teu leuleus berarti teu puasa geus kuduna kieu nyiduh korenganan keluar di majelis mah ngarokok ieu nu matak dicaritakeun ge supaya daek puasa lain lalagaan ganjaran masyaallah kan mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat dibere jag-jag dibere kuat ngalaksanakeun puasa poean kahiji tanggal hiji Perbo ieu lamun urang puasa ghafarallahu fi lantaran poe eta teh Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga kemudian ka India negara India langsung sujud dihampura ku Gusti Allah tanggal hiji haji bisman soma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema ya Allah ya Rabb
Poean kedua istajaballahu doa Yunus alaihi salam. Kanjeng Nabi Yunus kabur ti negara kitu Yordan. Tidinya Kanjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa. Kanjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut. Diragagkeun ka laut, tapi lauk nun geus dititah ku Gusti. Hei lauk, hamba aing ngaran Yunus, poe ieu dek dibalangkeun. Caplok ku sia, awas ku sia, lecet, siksa sia poe. Wah, cek Kanjeng Nabi cek lauk nun, waduh aing betilok kos kieu sebenarnya mah. Ieu mah bahaya jasa cek ada. Geus kieu bae yo begitu dibalangkeun geus langsung salat rek ka jero laut. Cak Kanjeng Nabi Yunus jaim majero laut. Ieu hate na ieu. Ieu ansang na ieu. Ansang ta insang. Les ya sok jasa abong jualan lauk teh. Nah, geus kita badongengna Kanjeng Nabi Yunus mah akhirnya Kanjeng Nabi Yunus dikaluarkeun fa akhrajahu min batil hud. Dina tanggal 2 haji dikaluarkeun. Terus sakumaha orok kaluar ti rahim indung. Teu daya teu upaya. Masyaallah. Mantak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Sajelema nu puasa poean kedua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakiceup-kiceup acan. Geus dikitu-kitu ge tetep bae aing kuat moal nya ieu. Aing puasa ulah ieu nya. Mangkaning aing mah di pasar. Mangkaning aing mah di pabrik geus uji bae nya. Kurang yakin. Kuduna yakin aing mah paeh geus pokona. Tilok aya dongengna puasa paeh. Lah geus pokona puasa gitu. Datang ke jam 10 cak nyana tuh. Letik jasa kayakinan ada. Poean katilu istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam. Allah ngaijabah kana doa Kanjeng Nabi Zakaria mendak man shoma zalikal yaum istajaballahu doa. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Masalahna beusi teu kuateun di dunia. Dibere tak aju dipake abrut-abrutan. Cak Allah moal aing mah mendingan engke bae di sorga. Nah, engke di sorga teh urang teh kieu anu poe eta aju ngadoa mah begitu asup ka sorga. Nah ieu mah ganjaran-ganjaran anu sejen. Nah ieu mah waktu maneh tanggal 3 bulan haji menta hayang dunia, hayang ka beuli mobil. Nah ieu ganjaranna tah mobil kijang tah. Protes jana ya Allah ya Rob atuh kijang ge baheula keur di dunia nya di sorga aya kijang tinggalin ku batul ojol Gusti ojol jeung naon ja jeung Lexus we atuh pan baheula mentana kijang maneh henteu emang Gusti emang kajian kumaha Lexus bae Lexus kumurahna Gusti Allah dibere ulah Lexusnya tah kapal bae eta murah Gusti Allah dikitu-kitu ge tetep kuat moal aingnya ieu. Poe aya maksud dibere bebejak kieu ge ieu ai santri bang geus nyaho kula ge santri kiai atuh yakin geus nyaho. Ieu mah jang anu bangsa pedagang budak sakola nu teu nyaranaok nu tilok maca kitab lah. Aya kiai mah geus ge poho deui. Ieu mah mepelingan ieu mah. Poean kaopat al yaumul ladzi ulida fihi Isa alaihi salam
Kangjeng Nabi Isa dilahirkan tanggal 4 bulan Zulhijjah di satu man soma zalikal yaum sajelema nu puasa dina poe eta ya tanggal 4 nafallahu anul basa wal faqra bakal dileungitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4 Masya Allah poean kalimal yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah geus man soma zalikal yaum bari aminan nifaq min azabil gobri sajalema nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina penyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Ya penting ya pilihan bae atuh urang tah tanggal 1 tanggal 2 iya aing mah tanggal 5 bae geus lah resep jasa aing mah ye geus tanggal 1 teu puasa tanggal 2 tanggal 5 mun ditanya apa sih tanggal 5 dong aing resep tah ganjaranna tah eta doang tah aing mah teh di sisa kubur selesai aing mah geus aduh bedaknya gagah aing prak dipilihan puasana aduh macem-macem bae. Poean kagenep al yaumul ladzi fatahallahu li nabihi fil khair Allah mukakeun ka Gusti Allah ka nabina dina eta tanggal genep dibukakeun kana kahadean kemenangan geus manusa mah sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae. Masya Allah ngadengekeun mah pohara puasa moal aduh Gusti Allah ganjaranna gede jasa ieu aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh lah cenah kieu tahun kamari geus puasa ieu cenah kuali mah geus nyaho kuali mah eta ganjaranna tahun kamari geus tahun ieu mah moalah ji begitu dibere beja mundur sama yaumus sabi al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya yaumul ashr. Poean katujuh mah poean di mana poe eta teh ditutup lawang jahanam teu dibukakeun deui datang ka ayyamul ashr tanggal 10 mulai poe eta tutup lawang neraka jahanam ditutup kabeh nu mantak man samahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fatahalahu 30 baban minal yusri sajelema nu puasa dina poean katujuh Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan bakal mukakeun 30 lawang kagampangan bah pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah tanggal 8 tarwiyah man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah bakal dibere ganjaran teu dibere nyawa ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa antarwiyah tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 tanggal ka tanggal 7 sakitu gedena 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku bade gedena. Masya Allah tuh model dibabagi we anak tah jang sia tah jang sia nah anu bungsu mah tiok dibere nyaho tenang cenah atuh make kiceup sagala takol make kiceup hiji tah kadua tah dah bulu deja satu gol de tah cek lu bungsu teh aya abdi geus tenang maksudna naon imah jang sia kedokan jang sia tuh kabeh mobil di jalan jang sia kabeh sokon mah cek sia kabeh geus nah eta nu bungsu mah teu dibere nyaho nu kahiji kadua katilu kaopat dibere tapi nu bungsu cukup ku kicep
asal geus kitu we geus mantep jasa urang bae ku babaturan teh babaturan keur ngababagi tah noel ayo gampang jama pareng poho ka dituna atuh poho ge model si eta Gusti Allah mah boh tuh malah poho nggak dijamin ya Allah. Nah poean ke-8 ialah ngaranna yaum arfah. poean arfah Man somahu sajelema nu puasa dina poean arfah bayangkeun coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal eta puasa bakal ngaparatan sataun katukang dihampura dosa sataun kahareup dihampura dosa tama sataun katukang kahareup apa lu haparatan katukang sataun kahareup sataun geus anu kamari segala noel si Mbak segala ngabonceng si jahe eta ku puasa ye beak kabeh geus beak kabeh geus aduh mantap puasa arfah sataun katukang sataun kahareup nah geus puasa arfah tah menang 15 poe haji ngebonceng jahe deui dihampura kos kieu mah aing geus puasa geus siapa tolong Allah karim guys tinggal tanggal 10 mah tanggal nu tadi dicaritakeun poean kurban urang berangkat ke masjid siapkeun mencit kurban boga meuli kebo sapi teu boga embe bae teu boga kotok jago urang boga duit kotok jago sabaraha teh hargana kotok jago nu bagus sabaraha hargana hah 50 wae tilok meuli maling teh mah orok jauh Masya Allah masa 50.000 aing nggak borong gos gitu mah ini kotok jago set bagus pencit set asakeun beres asakeun embrakeun di tengah imah panggil pemajikan jeung anak ya orang korban ya cak anakna bah ari korban mah didikeun ka batur dikeun ka sa atuh kanu susah di negara ieu sanu leuwih susah abah sia nyaho cak anakna heueuh oge nya makana ye sia sok macem-macem lembur ieu pang susahna abah sia geus bener beres atuh kitu mah bah beres niat korban guys asan dilaksanakeun nu eta Gusti Allah nah ieu mah maksudna dicaritakeun padahal unggal tahun urang supaya tergugah deui padahal geus nyaraho komo nu sok maca kita mah kajeun iman nambah keyakinan jeung kesempatan dalam rangka urang ngalaksanakeun